Cek sebagian keterangan cek ahli fikih mah nyata ahli Islam teh buahna tina keimanan. Eta teh buah tina keimanan. Naon margina sabab moal ujug-ujug Islam dalam urang teu percaya heula ka Gusti Allah. Dasarna iman heula urang mengenal heula Allah, marifat heula ka Allah. Saha anu diibadahan, saha urang teh nabi urang. Kumari sakitu ladangna tina keimanan urang nyaeta Islam. Sedangkan Islam suatu aturan anu diikat, urang sadaya diikat ku aturan Islam, berarti urang sadaya kudu ridho kana aturan-aturan anu diatur ku aturan agama Islam. Seringkali kadang-kadang urang sok diangskil kalimatna saur Nabi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minat ikhwani. Itu sok dicarios urang. Urang teh ridho cek sebagian keterangan bila mana urang itu dek amis dek pahit datangna tina aturan Islam wayahna teu kudu ngalaksa wajib jeung sunahna eta wajib urang dipidamel. Cek sebagian keterangan sebagai wajib teh nyaeta bila mana dipigawe meunang ganjaran ditinggalkeun meunang sadayana terangan eta umat Islam. Bila mana dipidamel diganjar ditinggalkeun diganjar pedah dipidamel disiksa pedah diting. Tapi kaseseueuranana umat Islam anu ngaku iman nyaeta seueur jalma anu ngampunkeun kana kewajiban. Teu saged diingankeun beragama Islam, teu saged diingankeun jalmi anu iman. Tapi tersakade deui jalma anu ninggalkeun kana kawajibanana selaku umat Islam jeung jalma anu mukmin.